ngahaturkeun semua pangabutuh. Aduh, maksud teh pangabaktos Gusti. Oh, diterima. Abi Gusti dina waktos ieu dipalih tonggoh parantos ningal aya jelemput. Aduh, jelemput. Ampun. Maksud teh aya jelema Gusti. Di belah mana? Di belah ki. Dusun dua tilil tilu oman opat maksudnya tedugi kalimun. Aduh ampun limun tedugi kalima sumuhun kitang limun lima mung tedugi kagenut ai genut genep maksudnya. Di belah mana palih ki aduh kidul Gusti. Sok siap sarana hingga ayo pada Parina teh kaki ikan dah. galap Anda magalap. Nah kemana saja ngomong kesangeunana. ayo ini ayo sia orang jangan ini aya jelema naon itu hari ini tuh para rugu naon make kumpul ari teu ngararomong mah nakon naon Rame jeung dieu mah naon teh kayaknya udah kumaha minta supaya kuring apal ngariung teh. Wah maneh mah buuk ai budeg maksudnya bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksudnya abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksudnya lain ngomong naon dari maneh. Aduh ya teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajahit nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksudnya diantawina desiratna sarung sari ya sari kumaha ari maneh itu tuh di Jawa oge aya nu geus ngajahit nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi. Aduh daratista ieu daratista maneh teh sungut dikituan disadah henteu. aduh anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun biing jeung mikung. Aduh miing maksudnya tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajahit nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya iya Jet
Sia nu salah, sia nu benerkeun coba. Duh. Nya. Di Amerika Stephen Seeng segel, ya segel. Maing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui. Ya. Tuh dina 007. Hah? Naon? San Kokompodat San Connery maksud teh. Duh. Nya. Aing kudu seri naon nya tuh. Kitu. Naon? Ya. Dunungan urang teh ayeuna laku lapar. Hayang barang tuur barang tuang maksud teh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain Bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabaraha taun yuswana, Bu? Gusti. Dibalas ayeuna. Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Beleguk. Ya Allah, keun bae tong diceungceurika. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku Bapa. Tuh. Aduh, beleguk. Entong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul. Gua mau nulis lu baca lu bego bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia goblok. Tong dina jalanan atuh dikuburina. Jurig. Baca. Sok baca maksud teh. Geuning tulisan ieu kumaha lamun urang baca. Baca. Kusihung baca. Sok kusihung baca. Kusia. Lain Bapak uing pae. Atuh mun kita tadi hapan kitu bae oge belegog maut. Aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca. Aduh terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog da eta hayang barang bang semplak. Barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan urang teh hayang barang bang semplak. Anjing aing salah goblok. Aduh. Aduh, ampun cing
Uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy. Sekolot teh. Teuing kumaha beuki kolot teh kieu geuning. Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh. Kara premios aing Aduh kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema. Aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat tina naon ke urang badami heula sakedeungnya saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebak naon aya tatabeuhan muni genah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebab galap urangnya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mah mun nora wesok ka sora bool bool bonang sok terus nyiksa aja nyoper eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman. Aduh Sarman utit emang utit Saron maksud teh tah geuning jelegur teh sora golep goong naon anu diseueuran seueuran seujeurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh ge buuk nepi ka kieu wilujeng tepang sieun rupina urang asli urang pedaleman geningan tok aya nyaho maksudnya nuhun ari unine are uninga mah galap meureunnya euy kitu urut gering urang teh kungsi gering pantura panas maksudnya obat tinggal dahar ompong ompong obat nah tetenya kalau diserikan si gamak karena pasti akan seueur seuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnon saha ngaranna uing lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica Agnes Monica menip depak kieu hari itu anu tukang tikus enang tikus eleh deet kus enang maksudnya
tak kebenaran najan mungkir dages takdir najan mumpang dages kadar milik diri bagja awak dek lompat ka mana ngabecir tangtu diberi dek kabur tangtu disusul aduh lagu naon teh baduk dek badukun maksud teh nyaeta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh itu